buruan Pak. Gimana? Tuh di belah itu tuh. Tenang, sarter dulu pemadamnya. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Pak, sini ada kebakaran. Ya, kebakaran di mana Pak? Di Logo Kangsir, Pak. Siap, saya meluncur. Ya, sekarang meluncur. Ya, saya tunggu di pinggir jalan. Mohon. Ya, Assalamualaikum. Sebentar tinggalan Pak. Madam. Turun. Dia ngating pemadam tuh. Di paling mana ya kebakaran nak? Paling itu tuh. Aku nggak konten di mana Pak? Paling itu tuh. Ayo kuat. Pemadam kah? Bukan acuh. Iya pakai takut doang sih. Kumaha ya Palurah? Hari siang gacul naon nu dirasa. Ieu mah imahan. Oh, karunya nu udah kurang bisi ceurik. Kumaha ieu? Geus we bubuikeun. Ayo. Bah, bubuikeun lah kurang ajar ieu mah ngagawean pemadam. Rasakeun. Rasakeun. Madinten Abdu enjing bagian libur. Ku jual baju celana itu semua demi kamu. Ayo budak akhirian ku aing ala cantik. Tapi sekolah ya? Ih, naon sih? Ada cantik dengan Judas tidak sama mah ganteng ini juga. Ganteng naon atuh beungeut ge padudan kitu ge. Ngece tewak ya. Kemana? Itu budak saha euy. Ini gelis, angke magas gede mah. Rek ditewak ku urang demeni unyu-unyu kitu. Pokona mah Kunaon Neng? Lompatan gitu. Ya udah gitu tuh. Saha? Itu tuh pemuda sengklek. Pemuda sengklek. Hun. Di heureyan. Hun. Ayo tuh sang dibenerkeun ku Pak Kadus. Ya ayolah coba bereskeun. Dan manehnya heureyan budak leutik. Teu kira-kira saya teh geus umuran kitu ngaheureyan budak. Nek cantik, Pak. Aku karunya sieun. Betul cuma iya. Sia teh teu kira-kira. Tah rasakeun. Panari rajin pepelakan mah ya boga cau. Duh, aing ngopi pisan buruhaneun ya. Keur udud diam nih. Wah, geus teu boga jam udud acan euy. Ka mana, Pak? Iya, tas ngalah cau. Kumaha? Ieu teh ngopi pisan buruhaneun. Buruhaneun geus kabel udud acan itu ya. Oh, yang udud. Heeh. Geus atuh ya ari hayang udud mah ya. Anterkeun cau ka imah dulu ge sikatan. Heeh. Tah aya teh udud euy. Hayang udud naon deh maneh? Baiklah Samsu oge. Atuh urang meuli heula ka warung ka ditu nya. Oh, Di sikatan ya, Pak. Heeh. Neng karunya teh itu budak sengklek. Hayang udud ge maneh ripuh. Urang sepang meulikeun Samsu Bener Pak Kadus euy bager euy. Pirage nyikatan iya ya cau. Dibere udah disabungkus. Lumayan euy. Da ieu rezeki mah tara ka mana geuning. Alhamdulillah mampai lejeng turup katel. Jol geus. Nuju Pak. Oh, atuh ya udah di dinya. Urang bicara heula. Mohon Pak. Kirimkeun cau kami toha euy meh bungaheun. Kok teu lah resekna. Budak sengklek nikatan kunaon ieu bedogna di dieu euy. Ya mah bener ya. Cul. Bapak, Hari siang nyikatan kunaon pan bedogna itu di jero. sikat Pak. Astagfirullahaladzim, Arisia. Pan tadi cek Bapak. Sikatan cenah cau. Maksudnya bagi-bagi ya, dipotong-potong ku bedog. Aing yang ngirim kami toha. Geus lah. Uduna tuh jadi tak ku aing dibawa deui. Hari Pak Kadus
kos ngelir pantadina tak ka urang sikatan cau. Nah, aing kieu mah geus atuh udud teu meunang aing kalahkap berat eta cau. Geus cukup. Aing cantik. Amit-amit aing mah. Tunggu. Aam di kantong pisan ate. Atuh kana jadi daekeun euy. Alah, dagol kana tihang jadi geger otak sih kana mah ieu. Jir, itu ning awewe jadi daekeun ka budak sengklek. Ya mah kudu dibenerkeun ya. Benerkeun ieu mah ya. Sadar ning. Oh jika itu keras. Alah, ai pakadusna kalahkan dibenerkeun. Lah piraku tuh da aya awewe daekeun ka maneh. Aing gagal we.